Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai barudak. Kumaha kabar hidup dina dinten ieu? Mugia hidup tetap sehat, tetap semangat. Semangat diajar di bumi. Alhamdulillah dina dinten ieu sapertos biasa tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Sateu acan urang ngawitan kana materi, langkung sae urang ngadoa heula supados pangajaran urang dina dinten ieu dipasihan kalancaran. Sareng hidup digampilkeun dina nampi materi pangajaran dinten ieu. Ngadoa mangga dikawitan. Ngadoa beres. Mugia naon anu ku urang dipikaharep tiasa dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Barudak dinten ieu urang masih diajar dina tema genep nyaeta ngeunaan energi. Sok ayeuna hidup dangukeun regepkeun materi dina dinten ieu anu bade didugikeun ku Ibu Eni. Mangga wilujeng ngadangukeun. Bahasa Sunda ngirit energi. Tujuan pengajaran ieu nyaeta siswa bisa nataan kecap sabalikna kalawan bener. Lajeng siswa bisa ngalarapkeun istilah energi kanu kalimah kalawan bener. Hayu urang aos ieu wacana sadayananya urang sasarengan. Kaayaan baheula beda jeung ayeuna. Baheula mah memeh aya listrik mun leumpang ti peuting pararoek. Nu matak baheula mah mun kapaksa kudu leumpang peuting teh kudu mawa obor atawa oncor. Terang teu oncor? Ke taroskeun ka si mamahnya. Anu energina tina minyak tanah. Kadienakeun aya nu disebut senter. Terang teu senter? Taroskeun ka si bapak. Energina tina batu batre. Ayeuna mah mun leumpang ti peuting teh teu pati pararoek. Nya teu pati pararoek teuing malah mah karasa caang bae. Da saja jalan aya lampu panerangan. Baheula mah deui can pati rea pabrik. Baheula mah komo di kota-kota kaya ning Jakarta jeung Bandung pabrik teh jujleg di mani di mamana. Kureana pabrik teh hawat karasa matak panas hareudang aya lagunanya hareudang lanjutkeun teraskeun da hawa di luhureunana jadi kotor ku haseup. Tah hidup uningaan deui kecap sabalikna disebut antonim. Tapi kan hidup tos maosnya wacana nu tadi aya ayu kecap-kecap anu tiasa disebat antonim atanapi sabalikna nyaeta sapertos kieu. Kecap baheula nyaeta ayeuna. Kecap memeh nyaeta sabalikna saenggeus. Kecap peuting sabalikna beurang. Lajeng kecap pararoek nyaeta caraang. Lajeng rea sabalikna nyaeta saeutik. Kuninga salajengna teraskeun deui. Tah tadi kecap anu tadi larapkeun ku hidup teh dina kalimah sapertos kieu. Tah aya contona nya. Kecap panas sabalikna tiis aya contona. Tong nyarooseuneu bisa panas kana leungeun. Naon leungeun teh panangan nya. Tah B cait teh geus tiis manten. Tah sapertos kitu. Teras aya deui sapertos kieu tah. Kecap kota sabaliknya nyaeta desa. Aya kalimahna. Nu A di kota mah rea wangunan anu galalede jeung jarangkung. Nu B ari di kampung. Nah ibu cenah tadi desa sareng kampung sami wae nya. Tah ari di kampung mah rea keneh kandang domba. Terang domba pasti uninga. Salajengna nyaeta tah eusian tadi pan hidup atos sabalikna nya ayeuna eusian ku kecap-kecap sabalikna dina ieu soal tah ku hidup diserat
ku tulisan ngantet atanapi ku tulisan sambung. Ku hidup serat dina polio ya. Tapi kedah diuningakeun ku hidup teh nu nyeratna saha? Sanes mama, sanes teteh, sanes nenek. Hidup dan margi hidup anu sakola. Nah, tah sanaos awon kenging hidup. Tah ieu teh diserat di nomor 1 duka 5 diserap ku huruf ngantet anapi huruf sambungnya. Tah teras eusian nomor 1 bulan Oktober mah kaasup karena usum hujan. Tah mun bulan April geus kaasup karena usum naon sabalikna tina hujan. Ngartos teraskeun ku hidup nomor 2 3 4 5 di eusian diserat ku serat anu sae nya supados nilena oge sae. Lajeng saterasna tadi hidup atos ngeusian nyeratina huruf ngantet. Ayeuna larapkeun istilah energi teh kanu kalima. Kumaha cenah? Tah sapertos kieu. Contona cingjang pangmaremankeun listrik. Geus beurang, tah nganggo tanda naon tuh nu hiji tanda seru. Teras aya deui hiwari mah geus jarang nu make kompor minyak tanah. Sapertos kitu nya. Lajeng Bapak meuli minyak bensin di wadahan kana jariken. Sapertos kitu. Nah, lajeng pek larapkeun kalimah nu tadi teh ku hidup teh kanu istilah energi sapertos kieu. Tah, ieu kedah dieusian. Serat deui kanu polio sing sae seratanana, tetep hidup nu nyerat. Nomor 1, kuring geus meuli titik-titik listrik. Tah kinten-kinten naon tah eusina? Mangga diemutan. Nomor 2 3 4 5 enggak di serat sing sae lajeng dieusian. Saha nu nyeratna? Hidup sanes mama. Titip hidup sanaos awon kenging nyalira. Diangos ku nyalira, dipeunteun ku ibu guru. Sakitu panginten tah salajengna mudah-mudahan ku hidup tiasa kahartos anu tadi ku ibu diterangkeun nya. Semangat, jangan lupa protokol kesehatan. Hatur nuhun kasadayana, mugia tiasa janten amal ibadah ieuna belajar nanya semangat teras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta materi pengajaran urang dina dinten ieu anu parantos didugikeun ku Ibu Eni. Mugia hidup ngartos kana materi dina dinten ieu. Atur nuhun ka Ibu Rama anu parantos ngabimbing putra-putrina salami diajar di bumi. Ulah hilap hidup tetap kedah taat kana aturan protokol kesehatan. Jalankeun 5M-na. Tetap semangatnya barudak wilujeng mancen tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.